Di mana, Bah? Tas di pasar, Mak. Nah, nih karek balik kok ya kieu. Bieu mantuan heula Mang Nana. Oh, Mang Nana anu bandar cengek, Bah. Nya eta mah lumayan we, Mak. Oh, atuh Bah pira kue kan ayeuna cengek keur mahal. Nya Mak, malah Mang Nana tadi teh nawaran gawe ka Abah. Gawe naon, Bah? Metikan cengek, Mak. Engke buruhna disesuaikeun jeung hasil metikan cengekna. Tarima we atuh Bah, aya nu nawaran gawe mah. Ah, teu sudi teuing, Mak. Dasar pangedulan Abah mah. Lain pangedulan, Mak, tapi gawena peuting. Syaratna kudu gede kawani jeung jago lumpat. Eta mah enggak bangsat atuh Bah. Tak pernah diingatkan makan oleh pacarnya, gadis ini melaporkan pacarnya ke pihak berwajib atas dasar percobaan pembunuhan. Ayah wae berita teh. Bunda. Nya ya. Aya naon ya? Cik panggieunkeun ayah cikopi. Oh, nya daguan heula nya ya nya. Nya, Bun. Aya hampura, kopina oge beak. Ieu, ayana oge susu. Har ari Bunda. Kan cek dokter oge, ayah mah teu meunang minum susu, bisi kolesterol. Kumaha atuh ya? Tapi mun nyabak mah teu naon cenah, Bun. Dun, nah kamari mendingan sakeudeuh nganjang ka Ima Eti. Nya Beb Eti, adun teh era Kusaha, Dun? era ku kolot Beb Eti. Padahal Eti masih sono ka Adun. Sarua Beb Eti, adun oge masih sono ka Beb Eti. Nah atuh kamari meni buru-buru balik. Nyakeun bae atuh Beb Eti, kan ayeuna bisa panggih deui jeung Beb Eti. Ih, Adun mah. Yeuh Beb Eti. Naon bedana angkot jeung Beb Eti? Ya pasti beda tuh, Dun. Nya naon sok? Taluk ah. Yeuh nya, lamun angkot jauh dekat 5.000. Lamun Eti Jauh dekat tetep di hati Adun. kunaon wa Neng ngakulong sorangan? Henteu mak. Ih, enggeus wa Neng teu kudu dipikiran kan ayeuna mah geus bebas. Nya mah geus bebas, ayeuna mah geus sah cerai jeung ayahna si Ika. Heeh, mage geus manggih beja cenah aya hamir geus kawin deui jeung Cek Mu. Ah, nyakeun bae lah mak. Heeh, enggeus ayeuna mah teu kudu dipikiran wa Neng. Henteu eta oge mak. Ngan waneng mah sok ngarasa heran we. Heran kumaha wa Neng? Nya unggal poe daharan mi sukses geuning nepi ka ayeuna can jadi jelema sukses. Ieu ulah aneh wa Neng. Nah aku mah kitu mak. Mage geus 2 tahun dahar jeung mi gelas tapi geuning nepi ka ayeuna can jadi gelas. Nenek masih kene berhubungan jeung lalaki nu besa eta? Masih atuh. Nya kade Neni bisi kabablasan. Kabablasan kumaha? Nya Neni kade nu ngaranna jelema sok beunang ku owah gingsir. Men, Indonesia itu negara keras. Keras kumaha? Telat ngangkat bisa jadi hajat. Hayu ambu, rek ngilu ka hareup. Rek naon ari Eca ka hareup? Arek meuli seblak atuh ambu. Ah, mana Eca mah resep-resep teuing eta kana seblak. Ah, jiga ambu teresep wae. Nya resep, tapi ambu mah harorea meulina ka hareup.
nya sok atuh ka dieu nitip ka Eca. Nya atuh sok. Ambu arek seblak naon kitu? Seblak ceker. Pedasna sakumaha Ambu? Sapedas sungutna netizen. Dun, ampurannya penting WA-na teu kabalasan ku Abah. Kan bae, bah, teu nanaon. Ieu mah bisi adun amak we ka Abah. Moal atuh, bah. Adun mah ngan saukur ngecek wungkul. Ngecek kumaha, Dun? Kan kieu si WA-na ge. Bah, geus peureum atau masih bentak? Dun, rek dibalasan teh bingung. Nah, bingung kumaha, bah? Soalna posisi Abah ke di posisi antara peureum jeung bentak. Wik, bah. Api, nonai, pemakaian api ti luhur lebih ke handap loreng. Ieu teh hobi karesep nai. Hari karesep bang. Ke. Ari api baheula teh yang jadi tangtara. Lain. Terus hayang jadi tangtara. Api mah hayang jadi anggota personel band barat anu terkenal. Anggota personil band barat. Band naon aya Api? The Loreng Setun. Rolling Stone. Rolling Stone. Stone. Kunaon Neni jika anu keur sedih kitu? Nya Ca, Neni teh anyar diputuskeun ku Kabogoh. Tuh kan cek Eca oge naon atuh kudu percaya ka lalaki eta. Nya Neni teh meni bogoh-bogoh teuing. Aneh atuh dah Neni mah. Sakitu geus sababaraha kali dinyeri ku manehna. Anggar we Neni mah nerima keneh. Nya Ca, geus sababaraha kali putus nyambung. Geus we ayeuna mah kieu. Lamun manehna ngajak jadian deui, tolak we. Nya Ca, ayeuna mah geus apal sifatna. Ngan eta we aya nu heran. Heran kumaha Neni? Kan di nu Play Store handphone teh loba permainan. Tapi naha manehna meni resep ngamainkeun hate Neni. Ambu, Aya naon Inai? aya nu rek diomongkeun ka Ambu. Sok atuh ngomong naon ka Ambu teh? Inai teh sayang sama Ambu teh. Asa teu percaya da Ambu mah. Nah, make jeung teu percaya. Contohna we, susu kental manis geuningan eueuh rasa kandungan susuna. Ai terus? Inai oge ngomong sayang ka Ambu, can tantu aya kandungan sayangna. Yo, skateboard, sakit sabodor. Daripada ulah menjadi cinta paruku, mending surah seri sunat segil babarengan. Yo, skateboard, sakit sabodor. Suka bukan dokon, jangan termikir kasusah. Mending nonton skateboard di Aldo Channel. Yo, skateboard, sakit sabodor. Daripada ulah menjadi cinta paruku, mending surah seri sunat segil babarengan. Yo, skateboard, sakit sabodor. Suka bukan dokon, jangan termikir kasusah. Mending nonton skateboard di Aldo Channel.